Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nami Abdi Raihan Iqbal Maulana ti kelas 12 IPS 3. Bahan-bahanna hiji sendok tepung tapiola, royco secukupnya, garam secukupnya, hiji gelas cai, 3 cengkeh bawang bodas. Hiji tambahkeun tepung tapioka kana cai anu anjeun hoyong asap. Kadua, nempatkeun bawang bodas. Sadayana 3 bentuk adonan. Kaopat, panaskeun panci anu diusi minyak. Kelima, tambahkeun adonan kana. Atos diangkat tuang wae.